jeung Kang Ade miharja jadi eta teh oh paingan atuh logatna ge beda urus doma wae saya cuma ieu teh paralus doma lagi tina gerak nya oh tina gerak bener disirek diadukeun jeung nu uing ieu teh naon aya naon be tansah diajeng-ajeng Pak kieu jang dina hirup anu pinuh ku romantika kahirupan dunya anu pinuh ku romantika kahirupan anu kasaksi nu kadenge nu katempo kejadian boh kejadian positif boh negatif sumuh tah teh supaya urang ngarti supaya urang leuwih nyaho yen kahirupan dunya teh kieu harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan beuki karasa beuki yakin yen geuning ujang aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat ieu jelas sabab naon da ari alam asal urang mah alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ceuk barudak teh mah alam langgeng teh tangtuna oge moal aya tungtutan naon-naon ke di akhir lamun ayeuna di dunya direngsekeun leres jadi segala rupa urusan anu aya di dunya ieu teh perlu lengse perlu angeus atuh da teu angeus mah ngabuntut bangkong murid tageni supaya ulah ngabuntut bangkong sumuh kurang angeuskeun hiji-hiji pasoalan-pasoalan anu teu anggeus sabab urang mah beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samat bilatungan tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang aduh nya puguh we atuh Pak cara nganggeuskeunana tangtuna oge urang teh kudu turut kana eta skenario kana kudu turut kana eta pelaturan sabab lepas tina eta pelaturan sanksi bakal karasa akibat anu bakal karasa mamala leres supaya lempeng dina hiji tujuan lempeng dina hiji gawe nyaeta ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok teh apa ta eta teh adil ti pangeran kabeh teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat kabeh bakal aya balitunganana mun teu dianggeuskeun segala perkara teu beres dari hukum keakhiratan mah deuleu teu pandang bulu beda jeung hukum anu aya di dunya bisa dijual meulikeun kana duit laras jelas ari hukum jeung pelaturan di dunya teh dabongan menang jelema bisa dipake ucing-ucingan deui ku jelema bisa dibulat komo jelemana lamun geus ubud dunya laras geus teu nyaho kana kaakiratan geus teu nyaho kana pamulanganana geus dengan cikmu manusana leres Pak sanajan si lain ayeuna teu RT acan tah di mana salah mah tetep jadi eusi neraka dulu dah eta pangkat teu RT acan leres sarua jeung raja kumaha teh wa di mana eta raja maot grapek layonna dagangkeun ka ungah pasar aya nu meuli moal tah hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna hargaan keneh bangke teri naon atuh gunana wujud naon udaganana lan apan aya paribasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade mawa amal ninggalkeun
dia terus mawa ama goblok itu geus jadi kecap umum. dia kayaknya ke saya Pak Bentrok gitu. Naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa ama teh menya kudu rangka dringkid pan datang kadunya ge teh mawana naon Diboligir tinggalkeun ama anu hade lakojitu munapuroda ngaligincing manusia teh deuleu teu sanak teu keluarga teu emang teu alok teu solenang acan diboehan ge kudu hirup datang buligir balik buligir benar teu pupuguh make jeung mamawa amal kaberat-berat lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegug komo soal agama tong ngambek atuh bisi di dagor ke kunci si maing si eta mah babariga getah bawang dan nyaho adat aing pan aing teh urang nagrak percaya ke urang nagrak jadi leres urang teh moal mawana naon ngaligincing teh apa tetep amal hade nu kudu ditinggalkeun ku urang abeh manyang ke nepi ka anak incu buyut bawa jangawareng gudag-gudag ka keciur bakal ngaruntuy kaninya malah beh dituna bakal jadi sejarah mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna akrab pulang harasa ku sararea nya mun ceuk hadis mah teh khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea Allah bener jawaban kuleungeun apaan engke eta mah di alam kubur di mana geus di ruang eta urang aya nu nakon kalau dijawab kumaha nakonna saha pangeran maneh dek man rubuka saha teh nu nakon teh malaikat bahasana bahasa naon bahasa Arab buka dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab iya nu goblok buat teh urang hariang gitu muni Arabeun semuanya bahasa Arab urang mananya malaikat oh heueuh malaikat teh tetanggana Haji Otong bisa jadi Conggyang ya dulurna urang alam malakut teh bahasana naon iwati rasul nu apaleun kana bahasa nu kitu tuh bahasa rasul teh bahasa rasa nu sabenerna oh kitu nya tong keur dieu teuing sadina agama teh engkena kaituna jadi fanatik teh ulah kurung batok ngewaan geueuhan kurung batok teh Islam mah jemar deuleu bijaksana jemar otak muka ulah keur dieu ieu mah aya ngaliwat seni haram kitu aya pangeras haram mode di uing teu meunang aya bedug di masjid nah masjidna leutik jadi aya bedug jadi heurin tak juga tuh leutik mah sabenerna cek bapak tadi di dunia terlepas ti haram jeung halal iya katang ai haramna bedug teh kieu dengekeun ku sia naon ai bedug teh sok ngabejaan waktu salat dug 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 ta jelema teh apaleun oh ieu bedug lohor ieu asal hari ini teh jelema teh ka masjid ai bedug mah ngajedog teh salat saeta teh berarti calo Sumedang manehna mah ngajedog di dinya teu milu jadi sia ulah kawas bedug ai ka batur nita isian teu jadi calo teh bedug lain goblok lain tah kitu Pak heuh sok sapadung dengkeun ngan omat di mana beda tong pasea da Pak beda teh ngaganggu teh kenapa mendegan uing his halus beda teh deuleu paham deh halus abe nyamung wes nu di perbandingan bener tah kitu lamun beda samungkeun ieu mah kalah parasea kudu jemar mah disamungkeun deuleu halus beda teh entong boro make jeung pamadegan ngaran keur sok
ngaran sa kecamatan Buah 2 Udin WKB kabeh dalieur gara sok anu nanya teh dek mana Din hor itu Udin dek kayaknya ka Udin sebab Udin nyunatan anakna si Udin dalieur gara sok serangan alamat jadi kudu atoh di beda-beda teh abe nyamung nyamuk ieu kalah parasea oh eta teh tah sagedeung deui tarawehan pan uing masuk 23 aduh maneh 11 eta dipersoalkeun mah jareng mah Pak dek nanyakeun nu 23 jeung nu 11 nu mana nu bener bener duanana ge asa daek aya nu salah mah nu teu anu teh taraweh heeh nya bener Pak nah asa kerdil ting otak teh dinu kitu jadi pasea meni gede lamun pasea hartina nemongkeun kalemahan jiwa nemongkeun kabodohan jiwa kabelegugan pokoknya kudu geus dewasa jang bangsa urang teh kudu geus ngalalarti kitu-kitu wae digagedekeun urang teh dibelenggu baheula teh jadi jelema bodoh dibodohkeun ku penjajah teh teu meunang sakola informasi ditutupan mana ari ayeuna informasi media cetak media elektronik can ayeuna internet benar geus i7 ayeuna teh deuleu geus dunia maya murukana nya Pak canggih bila kurang bodohan leres Pak jadi urang-urang keneh nah urang-urang keneh ya dati ditu nama eueuh siksa eueuh teu aya siksa kitu eueuh aya nu nyiksa teh amal perbuatan si lain nu ngaganjaran teh yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng jadi eta siksa jeung ganjaran teh di jero welas asih eta ulang di jero welas asih teh siksa teh pangwarah teh deuleu oh lamun eueuh siksa mah moal balik pikir mun eta geuning jadi di kasang tukangna eta teh Rahman Rahim nu matak Rahman Rahim dijieun pangheulana Bismillahi Rahmani Rahimi doh eta bulan puasa supaya ulah pelontong hirup Bismillahi Rahmani Rahimi hari bi didinya harapna harap jar nu ngajerkeun Bismi ari ismi mudop hartina panyaranean ilahi mudop ileh hartina nu nyarane tu gede tak si lain nyaranekeun diri ka saha ka Allah naon modalna naon Rahmani Rahimi nyaeta welas jeung asih eta nyaahan dedehan jadinya nu mata kolot baheula mah nyebut bismillah nirakam nirakib ge mati dan nya tembus ka hate cacak salah mati nah ari ayeuna anu paseh da teu mararati keur sok anu leko ayeuna mah benar tapi heueuh bener euy da batur mah tembus leres Pak da kerdil otakna urang mah purna bibir teh oh eta mode salat gitu heeh salat dikeureueuh geuning mati mah henteu segekan ka batur tah nu mata kudu apal heula cenah geuning awaludini ma'rifatullahi taala awal-awalna urang rek ibadah teh kudu apal heula kana di ibadahanana eta kudu ada wahyu bukan yo dekul mah teu kaharti atuh bisa eta oge jo dekul naon diajar targetna teh bertahap diajar lamun karek diajar ulah boga rasa bisa bukan rasa benar ulah boga rasa geus nepi deui kabatur ngahampas jadi ayana salat teh tugasna oge aqimus salat adegkeun doh adegkeun tah syariatna batur dina
usaha geus ngadeg-ngadegkeun tower. Apa sia tower? Eta geuning tower teh anu di mana urang kieu tower cenah. Share eta mah goblok share. Tower geuning beusi ning disambung-sambung 180 derajat. Jangkungna teh. Eta teh lain jangkungna, lempengna. Ah, teuing ti kaler mah kitu otakna. Sege-segekan kayak itu nanti mana digedekeun tower diadegeun nya leres eta teh nyieun jaringan tah ngalegaan jaringan tah HP nama pek rek naon we TKP Mito tadi mana tower geus diadegeun si lain hubungan ka Jakarta cukup ku halo nyamuk iya halo Nyai cager pandi teh malan heuh da nyamung oh Nyai cager usum naon Nyai di Jakarta oh mah usum demo oh Nyai atuh cing mah pangmawakeun demo hayang ngasaan alah baru kana demo teh empe meureun ada ke sekolah teh apa tuh tapi Pak naon tower aya heeh tapi ieu HP teh nyambung pulsaan semuanya tapi teh nyambung keneh buat teu dicas tapi teh nyambung keneh bawa HP-na digadekeun jang benar dua kaupik salat di keureuy nya tapi teh dijabah buat tara zakat anjir hebat oge ieu Kiai Semar teh ieu kolot eta tereng atuh tapi teh nyambung keneh teh dijabah keneh salat di keureuy bawa teu dicas jang nah eta batuna bawa meureun tara silaturahim jeung gaib jeung nu gaibul gaib rijalul gaib dah jeung alam jeung jelema deui jeung nu berilmu cenah eta teh nyambung keneh bawa HP-na digadekeun maon maksudna bawa sia ibadah teh ditukeurkeun jeung pangabutuh dah anjir nepi kayaknya kolot urang kudu bangga boga kolot gitu kudu reueus lain bangga reueus bahasa Sunda mah borokan teh batur mah reueus ayo aja dong di kota tapi kampungan saya cuma reueus gede eta boga komanek tok kan bae ciri teh muhun pak nya larat bos ya digadekeun eta jiwa raga teh kana urusan dunya wungkul hirup kakonengan teuing rajieun daek salat tahajud geuning pamenta nurulung malah pamenta ge ditarget geuning ya Allah geus salat tahajud teh ya Allah pun anak hayang kabeli ojek dah ditarget kumaha lamun Allah rek ngarebus eta urang mah ngadoa wungkul keneh nu mere mah kumaha itu mikeun ondangan ka batur keneh nu mere mah sabaraha we tong ditarget ti gubragna jelema teh ibadah teh kitu jadi bangkrut bener jadi pangsilaka-silakana jelema di mana eta jelema teh ibadahna misleuk jang iya nya pa dicukurkeun jeung pangabutuh kene urang mah heeh eta anu ngalalarti geura mode ahli-ahli politik gitu heeh da bangkrut ibadahna teh bangkrutna di mana aya kejadian gempa bumi breng mawa sembako mau 10 atuh caritana eta teh dek bantuan tapi naha dina trukna teh ngelebet bendera partai dina tabang bari encan waktuna teh kampanye tah ieu teh karena Allah karena partai ieu teh cing jadi we bangkrutnya Pak heeh nya nu ngarti teh akhirna mah jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan eta tapi jelema ngarti teh
ada orientasi karena kekawasaan tadina lain dek jadi media salah udagan benar jadi orientasi nanti karena kekawasaan kaditu naon bakat gak ngahalalkeun karena segala cara duit negara duit rakyat dileg-leg eta bangsat loba di luhur eta loba nu pernah nyangkokon memeh jadi mah geuning wah baligo pagede-gede leumbur kana resepna daek datang ke kampung-kampung arang ngaherenge ngajak seuri kaos nu jeung adak-adak bageur sakudung bager salimat get ke dina kursi wah culang cileung neangan palingeun tah si goblok tong kasar teuing si teh ulah pokal mau lo nak kasinggung tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing paduli lamun ditewak jadi duruk kumaha babari nyieun deui kai loba sama jangan ya bangga mah mending cara aing jeung ngagulung politik teu becus mah mending ngadu domba ada bener hiburan ongkor tah kitu jang nya jelas dina agama anak ngukur kedok ya Pak kedok atuh disimutan ku kabohongan disimutan ku kapalsuan wah padahal dina katerangan oge ya ayuhal mudasyir kum Pak Anjir hei nu disimut bangkit maneh geura bejaan ka itu ayeuna teh jelema teh loba nu disimutan ku kabedegongan ku kabohongan ku kapalsuan pinu wah dikedok mun ayeuna mah dikaredok mengatasnamakan rakyat benar wah rupa-rupa Pak mah daroraka nu kitu teh Pak ada ya balitungan keur urang bisi kaganggu hate aya hiji katerangan pashhadu ala anfusikum artina saksian diri maneh cukup kumararane eta dari punyaksian we batur mah sia heeh nya kacape-cape nyaksian batur percaya si lain Allah geus ngayakeun neraka percaya nah atuh make hewa da Allah geus nyadiakeun neraka teu kudu ku urang daya anu berwajib du newak mah lah nu berwajib oge geuningan loba kacogok ini mah tah di dunya mah tuh Woi. Ai aka geus hirup. Geus. Ari si laing paeh keneh. Aya nu paeh nyanyo jangkrik. Monya nu paeh nawar. Nu paeh hayang bawang barudak saya teh gara harudang tong maloloro aing hayang kopi Udang aja. Udang ya. Lah, Mak. Mak. Ya, saya tanya ku maneh. Eta mak buka rerendengan gitu. Jeung lain muhrim. nya sapertos nu geugeut. Lah. Naon? Tinggal emak dulu. Emak rerendengan jeung bolon. Hayang kabrondong. Mak, tawala. Ka mana Bapak? Bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang. Astagfirullahaladzim. Ka mana initna teh Arjuna teh? Ka apa jang nu jelas marek dicacak? Cenah keur syarat neangan ilmu. Kayak ari ieu saha ieu? Tanya ku maneh. Saha Sling? Wilujeng Tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Urang mana? Jauh. Tapi jeung maneh teh salemur tadina. Ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula. Ma. Cepot. Tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek diberik. Ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna.
da puguh Bapak Abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak mula syara kalau jadi bapak nya ngan ieu abdi teh kaget nah emak betrerenengan kieu muni jeung budak ngora muni kawas nu teu aya kasedih Bapak Abdi maot teh tertawa di atas penderitaan orang lain betul saha ieu mah ieu teh bapa maneh salaki emak jang caroge emak bener ai abdi paeh teh geus lila ieu teh cikene oh jadi bapak maot teh mah jo nikah deui we pak mak numutkeun ti Pak Uyud Buser penelitian kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana ari kieu jadi nama ayeuna Semar cepot dawala dipaehat mak kawin deui aya permainan mak jeung Juragan Arjuna ieu ada main juga apa ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu termasuk perselingkuhan ya sabenerna bakat ting kunyaah ka maneh nyaah ka abdi mah lain kitu atuh kumaha kronologisna pangnanya mak teh jejeritan minta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeut mak teh jang lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mah teh kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku emak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nyaeta maneh asta jing dawala kitu mah teh kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi emak teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mah teh jang nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu mah wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu bende abdi bade miyos ti dieu moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapak saterusna ya moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leuletik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur gantina moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leuletik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun ka cicingan kuring ma moal bosen wah urang ini daerah komo ka sana peun ragap ka nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacak itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina boah curiga teh mah meni geugeut kitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh kapangaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangkeun-ngangkeun bar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam benar Semar iku dudu wong samanea terus sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan
tidak percaya. No way. I don't believe you. Kan baik percaya ka kuring mah. Bapak, punyungan abdi semaheun abdi, wah doraka sia. Ma panginten atuh. Dah. Nuhun maneh geus waspada dawala. Teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang. Bapak nuhun dawala. Anaking maneh oge nuhun. Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka bapak. Tapi hanya jeung kadeudeuh dibalikeun deui ku bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui. Ya, sia kapangaruhan teh. Karek sakitu geus ka doktrin. Dewek mah tidak akan. Tidak akan percaya. Amuan sampingna bapak urang mah boga ciri nu mandiri. Punten bade namun sinjang sok. Astagfirullahaladzim. Bapak hapunten nepi ka nuding goreng abdi wajar ja. Teu nyaho mah wajar. Luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak. Urang tenggelan Arjuna ku abdi ulah. Lamun maneh mawa dendam cilaka. Mun indit ka medan perang, indit ulah dibarengan ku dengki, lumampah ulah dibarengan ku dendam, lumaku ulah dibarengan ku ujug. Eta hartina gugur memeh tempur. Ku antek-antek netet jurig. Allah, cilaka kabongohan bangsa urang je. Raja urang dek diculik. Ya, kumaha nyalametkeunana? Hayu. Anu rek nyurik na urang tewak. Bapak uningati saha? Dina sajeroning gering, bapak lain sagering-geringna. Monitor. Tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet, nagara salamet, musuh bisa kausir. Ya, dalin sagering-geringna cek aing oge. Percayalah ka bapak. Paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima. Ya. Tapi pisang nama keti kotok. Dipangbuburkeun ku AGBA. Teke lagi. Si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah. Nya. Kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega. Ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung ge teh. Eta. Monitor mah. Leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing. Wah, sakitu jang. Moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh. Kitu. Keamanan di urang kumaha cicingeun? Tenang. Ayeuna urang bejaan sakalian. Moal cukup urang teh kudu loba batur, hayang maneh loba batur. Kantenan. Ma, kaula nun, nah cai mah. gerata tahar gitu. Maksudna bakal datang semah ka dieu. Nah cai. Mangga kaula nun. Lah. Naon? Kapiting itu kulub. Da boga kapiting we ti saha, Bo. Lajungan naon je? Di mana? Anu dibeli ku si gareng teh geuning. Eta mah cocokan tina karet. Anu dibedol. Eta teh, Anu dibedol ku bola geuning baju. ngan lihat. Palingan dicook ku aing teh nyapit. Lain ku mati ketingalianan saya teh. Bade naon bapak teh? Urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu. Pindah ka dieu.
naonana bidiuk na pinah ka dieu Pindah ada geus montok. lah pindah dia lah pindah lah maksudna lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sinuku tunggal mati ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa iya iki nyaeta ngagupai ngagunakeun ilmu panggupai rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna walah iya inggih anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna ka tumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung beres putih kuning abang ireng barang ngagejelik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri nutuk leuwih teh nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Nu biruan temannya. Pak ka dieu majuna nah jaradi jelema leuh Satu geuningnya sing barun wah startek teh teh incun ini anu teh Wilujeng Sumping yap sampurasun rampes astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke aya keajaiban gitu Wilujeng tepang deui sanajan urang papisah tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Bapak abdi maing teh lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king Astra jinga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangga linggih aduh nuhun salamet maneh bapa abdinya geuning nyaho apa we kini tadi Wilujeng tepang deui linggih cepot salamet maneh jan dawala salamet mangga linggih Bapak abdi deui nya bener alah ya Kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi wah ayeuna mah Pak ya lo baru ngabelana ieu teh Bapak abdi kabeh ari salira sarua nya teh sadayana teh salaki mak nya anyir kuatan emak kulimaan lho boga teh jamuna Tuhan ngabel nandangan katunggaraan. Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata gerak koreha
anu sok didongengkeun ku Bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong Bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur Ngaon kan? Cing. Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan. Papat kali pancer lain bunga haji dari rukun Islam. Dari wangkang Bekamala ingis dumerek pangga tungna abdi teping melantai kirasana melantai hati bukan haji kirasana Nyetiri masing cariting Dunungan masing imut perang putih Bayuyut busa. Ngadek kejojonan teuing salira kedah di jari Kumalara di pawenangan kedah jadi pantrang mun tegaduh pamadekan leungiteun ka manusa leungiteun Serepitna Dura pangrina Nu tatu matak tugen Cacam marica. Tekau Rek kumanina Teweleh menang musibah Teweleh menang musibah Payus mun siri elingan Pantes mun silip tulungan Tandaning sili ajenan Du masyarakat manusaan Cahya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala Aya keajaiban kieu kan. kieu babarengan jeung Semar teh Teh rugi babarengan. ilmu laduni teh itu meureun Eta teh. ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu papat kalima genep 7 8 Ciwit. Lain korehan mah ilmu kolot teh. ilmu papat kalima RW 3 Papat kali pancer gitu lain.
Jauh-jauh ke karpet tilu tuh. Nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana. Oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al. Dat hartina wujud, sifat hartina rupa, asma ngaran, asma af'al pagawean. Kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer, mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna. Doh, eta. Wow. Si horeng raja teh hate. Oh, janya kabeureuan. Jadi jelema daek cocorokot kumaha hate Jurungkeun ku hate. dijurungkeun ku hate. Bener. Oh. Montok jeung begang oge kumaha hate. Kumaha hate. Eta anu ngacongklokkeun teh hate ieu kan. Hate kusuk nu jual begah. Wujud dek gerelut kumaha hate. Sagala rupa ge kumaha teh. Oh, cing jadi guru. Amin. Jadi ilmu. Wujudna kitu datna. Sifatna kieu geus aya parantos. Kantun asma jeung af'al kaula. Pingaraneun anjeun gumantung kana warna. Pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu. Nur Banyu. Waduh. Dupi kaula Nur Bayu. Wah, konek. Nur Geni, Nur Bumi. Dupi af'al pagawean anjeun. Wayahna pangnewakeun Arjuna. Geramanian di pancuran Talaga Arum. Hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan. Sabab eta teh katenung ku jurig. Alah. Nyaan euy. Jurig jeung geuning sakti. Wah. Kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna Bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola Eta ulah Bapa. kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awu langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awu langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina emal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awu langit di ditu kumpul siap Itu cenah nonton di ditu dia. jadi nu payun Nur Banyu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nurulung Nurulunge rinit. alah sia nurus tunyung Pantes. dupi kaula Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna gara buru-buru datang kitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia teh mangkeluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji we gitu
gawe itu. gawe henteu yang busung. Iya. Siap enggak? Ayeuna kaula bade mios. Pot, dek milu ka bapak nu mana maneh? Cing. Ah, bingung ge bayu aing. Dia cing. Lagi lu ke mana, Kang? Pilih hiji Di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit. Panggedena duit. Anu rencem, Kang. Nurencem meneh. Abdi mah rek milu teh kan nu reuncem. Karena itu susah. Teu susah. Ah, kuring mah kumaha tugas di pancer we. Geus milu jeung kaula. Ageni. Saya. Mari lu EKB. Anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan. Hayu dit. Mangga. Salametkeun Arjuna. Udah. Ambil. Tersangka teuing bapak aing. Benar, Kang. Tak eta. Boga bapak. Mak ngahep-hep we. Luar biasa itu Pak kejadian teh. Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu? Salat. Eta. Salat. Patri. Daya deui, Kang. Kang bisa sholat. Maneh mah geus apa? Sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Sholat Aja nih. Ai maneh tara-tara teuing atuh. Lain bener kedua teh injak. Resep eueuh buruhna. Siapa? Naon? Heuh kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. Nah, itu teh mah heueuh. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Aya janji dekul mah eta mah tuturut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we. Apa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Sok supaya kartieun. Ai salat teh tugasna aqimus shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower akak ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Telepon. anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu Menit. jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir Pulsa teh zakat. tara sodako tara nyieun kahadean ka batur kumaha lamun dewek daek sodako daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureung jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Paling suwe dijual.
rumah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya karena budu wa iya karena sanain anjir puasa dikeureuyeun tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngabulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh dol jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR lu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala ai jerit teh pamajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok da jiga pisan gini nya eta geneuk keur mah di luhurna jiga ranca lain kabina-bina maot teh teu munasabah Abah, naon ayo orang teh dek ke mana, Bah? dek usaha Usaha naon? teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang mah nyaho di narima gaji yang maraban silayu Ari emak ke mana, Bah? Emak ke mana? pan maot heula ge Ai mau teh naon? Ai mau teh naon? maot teh dicana ku Allah ditalete Oh jadi Allah bogoheun ka emak. sia mah kan laut teh bandar bawang abong bebenyit abong budak Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu itu Eta teh heeh ditalete budak kurang ka Allah atuh yuk ah. dek naon Oh orang nepungan emak. emangna Allah teh eta teh supir angkot merukan Ya, ku Dek. merukan kuwu Ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. udah Allah teh copet ya sia teh kabina-bina teuing ada budak. merukan si Ius alah ampun Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge.
Ya. Coba ting. Menya si Allah butuh tempe. Gengge. Oh gengge. Sugan aing tempe. Ada? Udah budak. Abah. Naon? Ujang yang disunatan. Abah. Karunya teh anak. Oke geus boga duit. Nah, dari sunatan malain ku duit ku peso. Apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan. Raji sunat deh. Oh, ku abah keretna atuh tong nitah batur. Teu bisa jampena. Diajar. Geus gede kitu Allah kabecus. Nah, abong bebenyit. Ya, jelema di dunya teh geus kabagean masing-masing ahlina. Masing-masing. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, Petani. tukang tani, supir. Eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea. Pada boga keahlian. Keahlian anak. Anu ngawarung, anu dagang, nu meuli. Tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea. Pada boga keahlian. Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu manfaat. Itu. Abah, Naon? hayang disunatan abah buru-buru. Heeh, ketenang geus boga duit gede. Nyongkeun ka pajak. Dia ayah wae cenah ujang maneh mah can disunatan. Teu meunang mawa, teu meunang maca Quran, Untuk menang ngaji. can disunatan. Wah, Menang ka masjid. cuk saha teh teh? Cek sa. Diajar mah keun bae can disunatan oge. Budak ieu kudaekna teh untung. Apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da. Heeh, enak rek ablas heula dek henteu. Nu penting mah diajar. Kudaekna ge untung. Hai diajar mah. Hah? Iya. Enggak ya teh diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Cageuning. Eta gini bisa. Teteh huruf hijaiyahnya. Iya. Heeh. Dasar. Alif, Ba, ta, sa, hai alif teh bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U. Allah. alif teh. Iya. Sugana pi ustad. Gara sok ku abah bacana. Ejah. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. A, I, U. Tak itu. Kitu eta pinter budak. Ustad Ayubeun dah. Heeh. Alif naon be teh? Alif JRI. Alif jabar A. Alif PSU. I, A, U. Itu Sakitu ge. bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun, Allah eta budak. Lamun hayang in, bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun. seperti Alif nun mati jabaran Oh, eta geus kadinya budak. atau alif tangwin jabaran, alif tangwin JRin, alif tangwin PSun. anturkeun. Aniun. Heeh. Ulah dibawa. Heeh. Ulah dibawa ngalonye. Budak teh. Sugan we jadi lebih. Aya teh aya alif yang harapan nun, Model alif nun mati jabaran. Oh, Sok abah diajar. sok diajar. alif nun mati katabrak. Si belehung. Itu katabrak dari anak asing. Nepi ka kokosehan. Harinya. Bapak Ujang ngalonyeng. B tangwin jabar ban, B tangwin JR bin, B tangwin PS bun, Bantingkeun. Ban bin bu. ban bin bun. Heeh bener. Meni awam pisan kana agama.
Beja barba, BJRB, Facebook. bakakak babi bu lain di Pamiang rupa hujanu Gembira beja kita aman rokona ibarat kuku ibertenang ayah beja hariwas beja di taman pemaredogan tuh Eren saya Yahudi ulah pemaredogan mesti kena karena masjid Ulah baredogan kena bawang lebar murah. lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipayahan ku si lain teh. Aha, ada orang Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain. nah ya gitu Yahudi dina hate urang Kulu mauludin yuladu ala fitrah. naon hartosna teh Kulu di dinya teh jama teh. eta teh Jama teh sarerea bareng kabeh. oh eta jamak teh Jadi ka sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. oh kabeh oge bersih Seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut jeung juku anu teu dipelak gedena teh meni leuwih bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak. oh eta teh Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bageur. sing cager bener Ta eta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. naon diantarana Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, uju, gria, takabur, nyaci, maki, ta eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. oh eta teh Bakal leuwih kandel. eta teh oh murukan teh Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena. goreng belaan halus bener Bapak Tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur. kasaha murukan Lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapa pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun. oh nya Lumatak realisasi
tina sidekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. Oh, gerak giringkeun ka kiai berarti. Heeh. Benar kan? Sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna Naik, sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal teh. nu handal. Benar. Benar teh. Wah, ya teh kopi we cicing lanan. Inum we ku si lain kanya. Tong dicarekan Kang karunya. Nu saruanya usaha jeung aing. Sarua teh jeung urang usaha teh. Ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja. Naon lapangan kerja di antarana? Apaan itu tingali? Naon? Ngeunaan ekonomi Dagang. anu jualan loba ngajajar. Anu Apaan darat. eta teh milu hirup Oh bener. teu saeutik ibadah teh. Ibadah gede nya Kang. Heeh. Bener nu uca. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing. Anu jualan bener. Wadah gede. Ibadah gede ieu teh. Laras. Tah sejarah ti para wali nepi ka kieu Kumaha? nya Oh. ningkatkeun perekonomian rakyat Dia melalui hiburan wayang. hiburan wayang pan Benar. karasa urang ku sadaya alah maralak aya hujannya Bagus ya. keun bae barokah teh. Diharap-harap ke tukang tani itu teh. Diantos-antos. Diantos-antos ku sadaya pan Ngomong ku ahli tani mah. wah ahli tani mah nu rek melak pare heueuh Pawang kacebor. Kawang deui. oh kene da usumna ayeuna mah Geus waktuna. da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun lain ai di Jawa Tengah mah pan heueuh wayang kulit ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun si goreng di dieu teh Sunda bisa Jawa bisa Biasa. palalinter urang dieu mah deuleu Sunana sae. Ai Jawa mah puguh. wilujeng daluk lan wilujeng midangetaken lakon ingkang menika Sugeng Daluk Sugeng Dalu apa Kang Emo? Buan Minang. ngan aya di Jawa Barat memeureran ku A Wah. aya Jawa Tengah mah ku O Oh, bedana teh kitu. surep doto pitono handenggi kang kae koa di doso purwo Gosok. Raden Naryo Brotoseno moro jol moro kononon kolor morosot doso nolol alah nong tot bool alah Bedana teh ku unggul. baheno Bari bolotot balotot, bari nyemplong. nah gitu jang Tahan. Bari nyemplong. alah kebenaran ieu waranggono na aya waranggono Waranggono ge dua mau di Jawa mah baranggono. oh di urang mesinen Jawa mah baranggono. oh wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal Tegal. Dalang Mantep Sudarsono Nya besok Bapak Dalang Anomi Suroto Nom Suroto. Joko Edan Dalang Jahaho pandidian. Ayub Ayo mah kudu. Bayu Aji dalang teh Dalang. kamari aya dina TV ning Bayu Aji Bayu Aji teh. lalakon kumbakarna Lena yang Ulang. tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya Sae. mudah-mudahan paranyang Yuswa arageng milik dina tani na cing langkung mucek ieu kapetik Amin. hasil kala buahna Amin. kala buah namanya cangkangna piceun
Alah. Loba CS nanya si Cepot mah di dieu. Wah di dia maka akang malah babaraya. Ngan aya di Jawa Tengah mah Jawa Tengah, Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh. Bagong. Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah. Gareng teh cika. Tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna. Tanggal sabaraha-sabaraha teu nyaho. Nya. Urang ge lahir akang teu apa. Tak kitu euy. Ciri khas. Mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten. Amin. Bilih beda cara sareng urang dieu. Beda koki, beda masakannya kan. Ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana teh apaan heuh? Sumuh. Gitu. Alah. Yang deh karek ngigah heula sakedeung ah. Sok atuh. Geura disalin. Salin heula sakedeung ah. Salin. Tadi dicecep ku panitia. Nya. Pakai meuli baju poeng. Nya. Aduh. Bener gaya ini si salin malah. Nya kawas banar bawah. Tah karpia tah. Heeh. Anu penting mah urang mah hiburanna heuh. Hiburan. Heeh. Segala rupa oge. Ai tanpa hiburan Awas. Kade leueur. Kauhujanan. reueur. Leueur make karpia teh ari hujan mah. Omah tah ulah teh dikenangan ah. Nakang palai dikenangan gitu. Ulah cara tadi giningan. Dikeplos-keplos era. Oh nya. Ulah kitu urang bisi dewek ngamuk ka di dieu. Nakang palai Isin dikenangan. ku Pak Haji Nur Rohman. Tukang tenan. Nya donatur ieu teh Eta teh pangageungna. Kacan pakuwu ban. Dan Pakuwu. Apana wulan. Apana wulan. Wah, sararea para pemuda, para pemudina. Nya. Istuningan rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan. Potong royongna teh bener Kang di. Jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejenna. Sumuh. Dina sagala widangnya bisa ngawujud Bisa ngawujud. pangwangunan anu sakitu megahna. Sakitu wegahna. Heeh. Kantun ngamumulekna. Masjid At-Taqwa. Ya, kudu dibayar ku dewek. Lain. Nah tukang kenang teh capeun. Mayar ieu kegal teh kudu tar. Oh, saha atuh anu digawe teh capek. Tah ge. Ai digawe mah kabeh capek tapi pan kudu aya buruhanana. Kudu aya buruhanana. Sabaraha sabelekukna? Sabalekuk seperti Oh, apa dina Jaipongan mah aya belekuk, aya bangpong, aya bangpak. Mana nu kapake? Mereka ieu bangpak tulak bantingkeun. Mundur maju jaipong blekuk kayak gitu. Blekuk tah sablekuk kitu teh sabaraha teh 20.000 sabalekuk. 20.000 sablekuk 20.000 sabalekuk atuh 2 kiloan bawah. oh sakitu Nyata sakitu teh 20.000. lamun 2 kitu 40. lamun 3 kitu 60.000. lamun kitu na ngarecek Atuh kumaha loba ngabalekukna. Kari ngitung paneri sok meuli dewek ah sabarahaeun Kang teh. 100 ribuan. Nah, saya tik-tik teh ngitungan 5 belakukeun meureun. 100.000 teh 5 belekuk. Ari 5 belakukeun atuh. Da moal karasa juga. Oh 5 kitu. Heeh. Oh lamun ngeunah tuluykeun. Gede duit Bapak Neuri, oke? Boleh. Cobaan. Lin. Bere 5 belakuk 100.000-an. Lumayan yang meuli bawang. Nah teu kudu meuli da ngagarantung. Meuli ongkos. Sok 5 belakukeun nih. Siap, Kang. Julang mandi. Mundur maju Sing Naon siling teh? Nges. Hantem we atuh.
Meuli nage pan 100.000 jadi 15 kukeun. apa dina MOU Naon? Memorandum of Understanding Naon dina perjanjian? kesepakatan teh cek dewek lamun ngeunah tuluikeun Teu bisa. duit paneuri Kudu perjanjian. nah sia teh meni blon Kudu perjanjian deui da can diteken. dasar idiot Idiot naon da urang mah teu lumpuh. alah geus ngaborong aya Apa goda ieu mun ngaborong mah? ngaborong meuli 6 jutaan Sok wae. 6 juta teh sabar belekuk Ya 200 belakukeun akang teh. anjir loba ceuy ngacueun Ah, mending coba. moal kana cangkeng gitu Moal. paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing Kan bae daya nu gas. meuli 6.000 sia ka 200 belakuk. 200 belekuk oh sok sia Dulang kadi. Mundur. Mundur. Maju. Sing song. tenang da lobanya kudu make gaya tuh Aduh. Kunaon? alah Mata kira pula leuleus popohoan. cenah tuur lu Aja pasti. Mata kira pula popohoan ge kitu. alah oh tuh kuning alah alah Da barokan teh kumaha. oh hitung-hitung mah peneh hujannya oh ini pemajikan mantep alah oh itu si sayup nyiksa teh Waduh, nah nyerek ke beng-beng kawas wayang kulit. Tapi kan nyempring gitu mah. oh wayang kulit kieu nya kegigir ulah lajona ti hareup ti tukang wayang golek matakan ti gigir Bebas dilihat. bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon oh